Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing barudak kelas tilu. Tepang deui dina kasempatan ayeuna sareng Bapa ngulas pangajaran basa Sunda. Yuah orang teraskeun pangajaran anu minggu-minggu kapengker tos didugikeun. Dina danget ieu urang lebet neraskeun pangajaran basa Sunda lebet dina tema kagenep. Kumaha barudak di bumi masih semangat diajar? Bapa ngadoakeun hidup sadayana mudah-mudahan aya dina kasehatan. Kumaha tos siap diajar dinten ayeuna? Upami tos siap, prung mangga urang dikawitan. Materi dinten ayeuna pangajaran genep basa Sunda kelas tilu. Judulna sosobatan. Dina tema genep ieu, pangajaran genep ieu Bapa bade nerangkeun ngeunaan dongeng. Kapayun urang dibahas dongeng. Nu dimaksud dongeng teh naon cenah Bapa? Nyaeta carita anu nuduhkeun watak kabiasaan dina kahirupan. Bisa digambarkeun ku kabiasaan sato oge manusa. Dina tema ieu anu janten tokoh dina dongeng teh digambarkeun ku sasatoan. Tah, aya dongeng nu judulna Engang jeung Tikukur. Dicaritakeun dina eta dongeng, maranehna hirup akur najan dina rupa loba bedana. Engang mah sajenis harangga, ari Tikukur mah nyaeta sajenis manuk, tapi dina kahirupanana digambarkeun akur sabilulungan. Tah dicaritakeun engang teh kepluk dina hiji poe teh ragrag kana cai kan kawalungan ningali kitu si Tikukur khawatir hayang nulungan eta engang. Terus Tikukur gancang macok regang. Regang teh nyaeta dahan tatangkalan anu garing. Dipasihkeun ka si engang sangkan tiasa muntang kana eta regang. Atuh si engang teh gancang we ngarawel eta regang tulus tuluy naek kana regang eta salamet manehanana henteu ti kelelep. Saatos kitu engang nganuhunkeun ka Tikukur sabab geus ditulungan. Tah eta hiji contohnya dina sosobatan sanaos aranjeunna teh digambarkeun sasatoan tapi anu disebut silih tulungan teh jadi kewajiban. Urang oge kudu nyonto karena sosobatan anu dicontokeun ku engang sareng Tikukur. Dina poe lain di dia dicaritakeun Tikukur keur entrep dina dahan bari disada. Teu apaleun aya paninggaran di handap tatangkalan eta rek ngabedil. Atuh ku kituna bakal bahaya tah si Tikukur. Gancang we si engang tuluy nyurud ka paninggaranana sabab anu ti heula ningali aya paninggaran teh nyaeta engang. Tangtuna Tikukur salamet tina dibedil tadinya. Nepi ka bedilna teh ragrag. Saatos kitu Tikukur nyamperkeun ka engang jeung ngarasa dirina salamet sarua. Tikukur oge nganuhunkeun tos disalametkeun. Eta dongeng nu kahiji. Dongeng kadua, ieu caritana ngeunaan gajah eleh ku sireum. Kumaha cenah caritana Pak? Tah, gajah apalkan orang nu ngaranna gajah tangtuna awakna gede nya. Tah di dieu oge gajah dicaritakeun ngarasa jadi sato anu panggedena di leuweung. Kusabab kitu manehanana ngabogaan sifat asa aing, sombong, adigung.
jeung teu daek ngahargaan satolian, teu daek ngajenan. Di dieu aya sato anu leutik anu ngaranna sireum. Sireum mindeng ngarasa dikakaya, ngarasa dijadikeun korban ku eta gajah. Sayangna hancur katincak ku gajah. Sireum remen padahal mah ngomong ka gajah teh sering pisan ngomongan ka gajah. Ngomong naon, sangkan dina lempang nempo tincakeun ulah sangeunahna kusabab anu ngaranna sayang sireum sok aya di handap. Nu ngaranna gajahnya dina hatena teh ngadengikeun we hungkul tapi hatena geureuntess keur naon ngagugu kahayang sato leutik ceuk gajah teh. Tangtuna gajah teu daek ngarobah kalakuanana. Ngarasa atoh bahkan mun nempo sireum pating buriak lalumpatan katincak sarangna nya. Sireum atuh ngarasa keheuleun. Padahal geus berbagai cara eta sireum teh sangkan teu katincak deui ku gajah. Tah dina hiji mangsa sireum teh badami rek males ka si gajah tadi. Nyieun lombang nu ukuranana saawakeun gajah tah dina isi badamina teh kusabab gajah geus ngakakaya tea ka sakadang sireum tadinya. Atuh kusabab aya lombang kitu gajah teh tiporos. Sanggeus tiporos wah diserbu tah ku sireum teh dicocoan. Sanggeus kitu ti harita gajah teh ngarasa ngaku we eleh ku sireum. Tah carita nu kadua mah anu tadina lamun urang dina sosobatan ngabogaan sifat sombong bakal aya wawalesna ku batur nu sejen bakal dipikangewa. Ye jadi pelajaran oge pikeun barudaknya kade urang ulah sombong. Tah ayeuna urang lebet deui sajabiti dongeng dina pangajaran kagenep teh oge dibahas ngeunaan kecap dina omongan. Barudak upami kekecapan atanapi orang dina obrolan omongan tangtuna orang kedah terang aya bahasa anu biasa sapopoe anu disebat bahasa loma oge bahasa anu lemes. Tah ayeuna orang bedakeun yuk. Bapa di dieu tos nyiapkeun sababaraha kecap anu patali sareng bahasa dina omongan atawa kecap dina omongan. Contona bahasa loma rek indit. Bahasa hormatna bade angkat. Balik lemesna mulih. Keur dahar nuju tuang. Jeung sareng nulis lemesna nyerat. Diinum dileueut ulah teu kenging jero lebet mandi sapoe lemesna siram sadinten gering teu damang kudu kedah kaberangan kasiangan. Tah eta kecap-kecap keku hidup di bumi tinggal dina buku tema genep aya contoh kalimat-kalimatna sok dibaca di buminya saja biti eta di dia oge dibahas pasipatan sasatoan. Aya sato mana wae Pak? Tah aya sababaraha ngaran sato. Nu kahiji teh anu disebut engang. Engang mah sifatna sok nyeureud. Mun hayam sok ngabinti, domba sok neunggar, munding sok ngagadil, kuda sok nyepak, soang sok ngalodok, lele sok matil, kucing sok ngoet, orai sok macok, anjing sok ngagegel.
eta pasipatan-pasipatan dina sasatuan. Sakitu pasipatan-pasipatan sasatuan anu patali sareng pangajaran kagenep. Salarosna dina pangajaran kagenep ieu dibahas oge ngeunaan cara panulisan huruf vokal atau huruf agengnya keku hidup titenan wae dina buku. Sakitu anu kapihatur ti Bapa dina danget kesempatan ieu alhamdulillah rengse oge pangajaran kagenep ku Bapa didugikeun di bumi hidup ngagaduhan pancen ngesian tugas-tugas soal latihan pancen genep nanya. Tetap semangat entong elat tina ngadoa ka Allah sangkan orang tetap dipaparinan kesehatan oge tiasa ngalakukeun berbagai kegiatan ku cara ngajalankeun mang pirang-pirang kegiatan kalawan semangat sangkan orang tetap jadi orang kali anu sukses. Salam ti Bapa, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.